Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lain penting orangnya kemang api pot, aduh lebaran deh. Oh, si bosnya ngomong Lebaran nasional yang miliaran daripada pakai game ini pakai kan mau hatena ke arancur. bener pot, orang cerik pot hati teh ci atuh berek kuring gitu. Akhirnya orang masih pakai HD insyaallah pas lebar hutang orangnya. Besoknya mungkin sadunia sabaraha kemeakeun nya Kan zaman mesti balik. triliun belum potnya lu beakna ge. Coba diamalkeun atunya ke fakir miskin, ka budak yatim, berbagi ke orang-orang mau kena bencana. Kuduna. Heeh. Kan ayeuna mah lebih baik banyak dihambur-hambur daripada dibagi-bagi. Heeh, potnya Ke kapuasan diri sorangan padahal ada teh lain ke memuaskeun sebenarnya keur nyilakakeun. kumaha geus ngelakakeun kumaha tah? Heeh. Dharma titipan di gusi dia awur-awur. Iya Kan bener kalau potnya. memanfaatkan di sini sebenar-benarnya hari manfaatnya naon biji ke anak pemajikan geus cumpon separi basana ya keur indung bapak geus tapi ada urang teh tatangga nu kalaparan beres Eta pot nih sedih urang aduh. tatangga geus beres aya tatangga nu kadua katilu kaopat nepi ka urang teh ngalewatan lembur Iya. ngalewatan pulau kan gitu. Jadi orang dari rezeki teh geus dititipkeun ka urang ti alona keur saha? Nya. Cek alo ge sabagian keur batu. Ya batu teh melong hongkol dia nya bos. Beledu dinikmatin teu ku urang teh. Dicabak teu ngasupkeun panon we jadi bibita. Gusti. Kan hiburan pot baru hiburan maksudnya. Oh da mah kahibur urang mah. Bos oge teh kahibur we. Nya sare we. Tara kanaon si ceuli nu urang sa kagandengan beledu ge bos. Nya bener. UHS Mas. Si Mas sare tengah biasa dibra tuh ngimpi ngeunah-ngeunah di belugan bos. Bayu ke ngeunah-ngeunah aduh itu finish. Aduh sadik beldu. Udah jadi luas. Ngimpina lagi makan enak-enak. Ya pas rek ngahua pisan udah beldu ya. aduh leuh nya rasain kalimatan teh eta. Terus yang kali zaman buat beki dieu teh nya komo tauhid akhlak geus raruksak ada diraruksak. Digarieun bos. Asa aing Urang sok nempo dina medianya medsosnya tah eta. nya geuningan para pejabat geus teu arela-era geuning. Kan silang waruah enak mah. Jadi ana mah jalma teh geus loba hilang waruah, geus ka era nyeun kajahatan. Nya. Geus ka era nyeun ka maksiatan, geus era urang ngabohong, da mah teh saya. Nya nyebutnya heeh. Gitu bos. Kusabab naon ku Allah geus leungitkeun barokahna di dalam dunia. Naudzubillah min dzalik. Rahmatna si cabut dengan waruahna ieu. Lamun silang waruahna kumaha? Kan waruah teh harga diri urang. Urang kudu bener-bener ngajaga diri urang sakada jadi hina. Asal leugi kitu ka era nya. Nyata Gina biasa. jarina di umar-umar seperti bangga gitu. Ya. Nya. Eta teh omong-omongan prihatin ya urang. Oh bener ya. Tidak. Orang sedih. Kan selalu selikeun. Heeh. Aing mah nya garoblok. Ya. Sedih disingserikeun nya. Nya. Anu seuri beuki babaraha katakan. Nya bener banget. Geus eueuh rasa karunya anu nya hate teh. Kecuali orang-orang terpilih. Mudah-mudahan atuh urang pilih oge. Nya masa. Nyahan ka batur, anu sing inget kan teh boga. Silih bagi nu sangsaranya sasara silih bagi silih jemut. Itu botak. Nya. Ya berada. Aduh, Gusti heueuh potnya. Hidup teh penuh keprihatinan, tapi prihatinnya jadi kecambuk. Cemeti. Nya cameti teh. Pecut kalau urang. Da dunya masa kedeung. Walaupun anu umur beki lain tahun baru itu deh, tahun teh beki ngurangan. Iya nyawatnya. Tahun hareup umur urang lain beki namahan beki ngurangan. Di alam dunya mah. Karena si Bayu umur nggak 10 saya sabaraha deui paling 12 tahun deui mah gitu. Iya. Aduh geus tareh. Iya. Asak pisan. Petik ke katanya. Buru ke murag dipetik. Kain kapanan we diboehan kubur we gitu kan. Nya potnya. Dunya nama anger aya. Urang nu eueuhna. Jadi cek saha gitu dunya teh milik urang. Ini asup aya nu ngadalil
alam dunia, alam panah, alam kena kuruksak. Saan ngarusak. Kur kapil bunate gitu bakal diasupkeun lubang neraka. Saha teh kitu deh. Profesor. Aduh Gusti. Eta babari ngomong mah. Dunia mah karuksak, tapi nu ruksak pada urang ti heula nya. Sabandara mah da Allah mah geus mere dunia teh geus pangalus-alusna. Nya bener Pak. Lain rusak dunia na, rusak anu meliharana urang. Oh. Kamatanana rusak teh. Heeh. Cicing di alam dunia cek Allah cicing bae digeungeunah di dunia teh peksana ibadah. Ayo dipetikan. Nya. Nu lain petikeunana. Ayo ditaluaran lain tuarkeunana. Tangkal nu gede lain tuareun ayo dituar. Lain tempatna. Heeh, bener Pak. Karena pasawahan geus alus subur hayo diruksak di jeung imah. Di jeung jalannya, heeh. Sabenerna ngarusak teh manusia-manusakeun hampura ye kuring. Bener Pak. Heeh. Ngadabaran dina firman Allah ge, mana manusia anu dijelaskeun mah. Nya Qur'an nya, heeh. Dital sedikit. Ilmu din. Nah, eta. Cepot. Jadi hirup orang mah manusia mah sok we basajan sayang. Nikmati masa hidup di alam dunia teh pakai ibadah, pakai bebeneran, ada jeung tatangga, ada jeung kulawarga. Eta we perbaiki. Ulah sok nempok ka batur. Tangkal alus orang tua lain milik orang oge. Ayo ka teh bijil bencana. Oh, obatnya Saha? Kabeh rugi. kabeh. Lain saukur anu kecelakaan ukur urang ieu rugi. Ya gitu. Nya. Tarina urang teh meunang pasokan ieu eueuh bikeun ka batur heula. Kan gitu. Ya. Oh, nyapotnya. Urang jadi eueuh barang-barang usah dibikeun lah kanu sarusa. Kan gitu. Heeh. Sabar mah kabeh jadi rugi. Nya. Akibat naon? Hiji makhluk manusia merusak eta tatanan kehidupan di alam dunia. Nya akhirna kabagean we bencana kasararea kitu nya. Kabagean bencana. Anu rusakna mah ngeunah we tumpang kaki. Oh menira awas ari kitu mah. Heeh, madak cek Allah maneh nyiksa manusia sajen aing bakal we nyiksa ka maneh. Naudzubillah di kitu mah. Oh Mas. Oh nya. Ulah rusak sih Mas. Ulah nganyuk we urang teh. Tadi Jember. Oh ja. Pindah ke Jember itu. Geus nganyuk nganyuk. Mending kana Kediri. Kediri sorangan. Iya. Kan Kediri. Cepot. Jawa Timur Kediri aja nya. Jawa Timur Kediri sorangan. Nya ke dirinya. Ke batin, Mas. Para hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah kan gitu mah bahasa Jawa. Rahimakumullah. Nya eta mah batur. Kan orang mah rahimakumullah kan gitu. Cepat ampun. Eta mah guru-guru ini dengan rahimakumullah. Aduh ampun. Bener cepatnya urang teh. Kemarin awet kemarin tahun baru teh. Ini dia kan akhirnya mah. Iya mah geus lewat sia teh ah. Mana mah keban buntin ya we. Awal tahun baru. Sarare. Ngomong sana mana seorang ibu jeung dua majikan didinya duaan. Kapal. Bermesra-mesraan. Udah dia lucu jung ka mana jung da jung hari ini. Ya bener ya. Kuring ngarek duaan. Tah kalah cepatnya. Kabeh pada udah tutupan. Tutup heula warung tutup. Kayak kenapa poe. Aduh. Boden dah. Asal wae aduh. Ah, cara oge dah. Mangor. Menghadapi dunia nya tahun 2002 genep ke urang-urang kumaha tah jelema teu bararoga teh teh. Ya intina mah urang mah hiji we sobar we heula. Tawakalnya Sobar tawakal narimakeun aya kelas sabar jeung urang usaha ikhtiar. Aya sabar teh syukur cicing. oh bener potnya. Bari ikhtiar neangan. Ya, dari manusia maka bagi bawa kenal lain. Iya, bener. Wah iya tapi dah Allah bawa kendali. Cek uring teu mungkin cek Allah mah mungkin. Cek manusia mustahil cek Allah ul mustahil. Bener Penting potnya. urang sing hade kasa hablum minallah wa hablum minanas. Papada Nya bener. hebat ka Allah na hebat ka papada kan dicontoh kanjeng Nabi. Eta hirup mah. Ya. Semua mbah orang ka Allah tapi cek Allah mana teh di dunia teh mana sorangan. Loba tuh makhluk kami diciptakan kami cepet sing akur sing bener gitu ulah papasean. Potnya. Yo tangkal di pasean.
Kumaha maksudnya? Dituar. Oh, siapa? Dan cici-cici boga dosa tuar kan gitu. Kan amak alam deh. Belong sor saya kuaing mah kitu. Naudzubillah. Can tadi dona gunung. Nya. Gunung geus tenang-tenang, mereka hirupan di bare udara manusia teh. Kehidupan bangsa kuring oge di ditu bare tenang hayo di gelutan. Oh, bener. Tuaran, di babad. Heeh. Kan amak alam teh. Sekeun alam kan tos pelangga doang ka Gusti. Nya. Gusti ieu dituaran ieu ciptaan anjeun. Banyak teu bebeja kan gitu. Nya Kalau bener. kuring bakal di bare hujan. Heeh, bener ya. Bare hujan busuk teh taneuh di luhur. Ben dihandap. Oh, hancur we nya. Gang sarerea. Bener. Nu da dosa oge kageunaan. Heeh. Saha ieu dosa? Tah jalma-jalma atau oknum-oknum yang ngarusak eta tatanan alam dunia. Kumaha geus maotna walau alam. Maka siap pertanggung jawabannya jaga di akhirat. Siap-siap we. Nya siap tanggung jawab jeung alamna, jeung Gustina, jeung bapadana. Ya Allah, hapunten dosa abdi sadaya, tampi ibadah abdi sadaya. Ijabah ya Allah padada abdi sadaya, disarengan barokah rahmat sareng ridho anjeun ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.